Guys, sahabat Iska dimanapun Anda berada, ini kita lagi di Kampung Temanggung RW1. Nah, di sini ada seni yang pokoknya luar biasa, yaitu seni terbang, guys. Terbang Puraga Jati. Nah, kita jangan banyak lama-lama, gaspol saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat Iska dimanapun Anda berada, ketemu lagi bersama saya Dara Junior dalam acara Ngobras. Ngobras Tahu Ji? Ngobras Bebas. Ada apa ya, seni yang sangat luar biasa pokoknya. Bikin greget pokoknya ya. Ya beres. Oke, kita langsung saja korek-korek lagi ya. Kita perkenalkan dulu, ini dari kedua langsung dari lingkung seni terbang Puraga Jati Tararikro Temaluhur. Ngalir gila ada apa? Mana sareng saha namina teh? Abdi nami Odang. Oh, Amang Odang sih garan Odang. Iya. Odang ya. Odang aja enggak ya? Hari Abama anu disebat ku kampung Temaluhur ieu pupuhu adat. Pupuhu adat. Langsung sekaligus abah sesepuh dina ieu kasenian. Nah, gitu. Oke, sareng Bapak Karya. Oke guys, sekarang ini pokoknya malam yang sangat berbahagia ya. Alhamdulillah orang sadayana biasa ngari ngumpulun pada pangkarai pamprok jongkok dina Wanda Ngobras. Ya beres. Nah, ayo nama. Jadi rada santai lah perkawis tentang naon sih aya terbang teh. Nah, perkawis terbang ieu mangga urang korek-korek langsung ke ahli mah. Mangga pada ikut saha di jabarkeun mah. Mangga. Tadi bahasa sepuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sakedik abdi bade nyutat tinu perkawis terbang gitu upami ieu mah nu dipimpin ku abdi sareng sesepuh Bahyuri terbang Puraga Jati namina teh guru teh. Ada terbang Puraga Jati itu nyata terbang abad 12. Abad 12 guys, kita udah zaman mana ini? Aduh. Di antawisna sholawat gitu. Sholawat disebat tabang-tabang. Kampung mah tabang-tabang anu janten terbang. Salah satuna teh luasnya tarian jiwa gitu lah, tarian jiwa tah manjeng deui ka abad 12 janten mekar janten gemyung gitu aya gemyung objek di gemyung eta mekar deui tiasa ngalahirkeun karawitan terus gamelan terus kan dieuna panginten aya nang jadi kelola tiasa janten terbang ibing terbang bangpet biasa terbang sholawat oge biasa. Namun hari bang reng mah sami keneh bang nak terbang reng nama anu ngibing janten terbang ibing teh terbang bang reng sami keneh gitu. Jadi begitu guys, terbang ibing alias bang reng. Kawit nama bulat kawit nama masih aja masih ada mungkin seperti di payung rame namun untuk di karena salawatkeun gitu Puraga Jati gitu. Hari Puraga Jati teh nyaeta salah satuna janten ieu terbang Puraga Jati teh Puraga teh
urang. nya waruga gitu intinya teh Pak. Ai jadi kekuatan. Nya uraga jati. Ai jati teh jati diri anu saestuna Gustina. Jadi urang jati diri teh ngadeukeutkeun diri ka Gustina. Ngadeukeutkeun diri gitu. Ngalampungan sholawat. Isi-isina teh urang ngadeukeus atawa ngaraketkeun diri nyancaket ka Sang Pencipta. Ngalampungan terbang sholawat. Jantan pangitun kesimpulan nama si terbang ieu teh di payuna mah kapungkurna gitu nya, Bah. Sekarang masuk ke pengenalan alat musik terbang. Nah, sahabat Giska, bila penasaran kepo dengan di mana sih alamatnya terbang Uraga Jati ini berada, silahkan Abah, alamat di mana Abah? Alamat Abah? Di Demaluhur RW 01 RT 3 aya di Kampung Demaluhur. Posisinya dari Cileunyi 4 kilo di Jalan Raya Cileunyi ke Kampung Demaluhur itu. Adanya kesenian terbang sholawat anu dijudulan Terbang Uraga Jati anu di ketuaan ku Jang Odang anu kalaresan abdi dipertenten Abah Sesepuh di Kampung Demaluhur ieu pupuhu adat teras deui Abah satrasna atuh bade nginformasikeun perkawis alat-alat kesenian bilih para wargi sadaya aya minat hoyong ngagaduhan seni terbang aya sayogi barangna teras bilih aya hoyong ngagaduhan alat-alat gamelan sapertosna bajidoran jaipongan apakah wayang golek wae aya gitu. Alhamdulillah di kampung Abah ieu dina bidang kesenian cukup rempeg atau rame Guys. gitu. Iya, beres. Nah itu Abah Rupina ngenalkeun perkawis aya kesenian di Kampung Demaluhur ieu di RW hiji mung tiasa sakitu anu kadugikeun ku Abah panginten ayeuna anu dijalankeun kupun anak anu dijantankeun ketua kesenian dina terbang ieu nyaeta Taya Sanes Kang Odang sareng di rencangan atau di naon dilengkapi ku rekan-rekan seperti kasepuhan Bapak Karya aya karasan atuh ketuana aya Jang Odang atuh pupuh adatna nya karasan Abah paminten nya anu sanes nama alhamdulillah seueur dinu nayaga ieu teh gitu ibu-ibuna aya Neng Dede aya Neng Juju aya Ibu Iro aya Mak En aya Mak Oye aya Ibu Senen Mak Tati nah gitu jantan alhamdulillah dina seni terbang ieu teh lengkap aya hanyakana naon aya hanyakana teh sanes generasi muda tapi istuning nenek-nenek Aduh, nah, guys, begitu. Gitu. Oke, siap. Nah gitu rupina tiap mah mung sakitu anu kadugikeun mudah-mudahan ieu kasenian teh tina sagala corak ieu kasenian cing luyu sareng salira atawa sareng wargi-wargi Abah anu di mana bae ayana seluruh dunia ieu. Amin. Ketemu Odang. Iya. Rupina tiap mung sakitu hapunten anu kasuhun bilih aya bahasa anu teu cocok sareng mamanahan dulur-dulur Abah atau adik-adik Abah atau putra Abah anu dongkap ka ieu tempat siapunten anu kasuhun samudayaning kalalepan Sami-sami Pak. Begitu. Oke, Giska Official dimanapun Anda berada, masih stay tune terus, ikuti follow kami ya, karena semakin kesana itu part-partnya itu semakin bikin greget pokoknya. Nah, barusan itu kita udah wawancara sama Obras sama kalau bahasa Indonesia-nya itu apa ya, kesepuhan daerah gitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke pengenalan. Kita ketemu kepada Abah Karya. Abah Karya ya? Iya.
Iya bah, mulai tinu mana heula ya bah ya? Tinu ageng heula. Oh, tinu gede heula, apa resep gede? Naonana? Gede heula. Mangga bah, cobi. Mangga bah. Kumaha bah? Namina naon bah? Perkawis terbang, ieu aya terbang inung, aya putra, aya incu, aya buyut. Wah, ternyata ieu nyaeta anu diperyogikeun ku urang anu eces jentre dina basa Kirata. Kirata. Aya inung, aya anak, aya incu, aya buyut. Wow. Mana buyut teh? Tah ieu nyaeta buyut. Coba bah. Ai incu Ya. ieu. Itunya incu ai anak ieu, Iya. ai inung ieu. Oke. Eta dina basa Kirata. Kirata. Upami dibasakeun dina masalah terbang, ieu nyaeta gemrung. Gembrung. Gemrung anu kadua gemyung. Gemyung. Anu katilu nyaeta paminten upami dina tabuh mah tong gitu nya. Tong, iya. Upami dina eta tojo alias naon itu kempring. Nah kempring tak kitunya kempringnya eta dina basa Kirata anu tadi nyaeta aya inung, anak, injuk sareng putu. Nah kitunya duka terang tadi itu nama. Jadi ini tuh Gitu. kayak susunan ini guys, kayak susunan keluarga kayaknya ya. Nah, Dari kakek, mungkin eyang, kakek, kemudian ayah, anak, dan ke bawahnya lagi anak gitu pokoknya ya. Keren pak. Ini pak, sekarang yang dari besar ini Oh, namanya Inung ya. Inung. Nah Inung itu kumaha cara nakona cimba. Nah inung Ya. urang lamun urang teu aya inung mah aya anak. Nah. Tah diantawisna ieu nabeuh nyaeta inung teh ulah ngaliwatan ti inung umpama anak. Ya. Janten inung heula. Inung heula. Kada anak incu terus buyut. Ya. Gitu. Samasalah nabeuhna nah, ya inung. Ternyata harus suaranya pak. Ditemal teh dari dua anak. Anak. Thank you.